Bismillahirrahmanirrahim. Babul afali ari ieu eta bab pikeun mertelakeun pirang-pirang fiil. Apaluhum salah satun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari. Af'aluhum ari pirang-pirang fiil dina mungguh ulama nahwu sadayana. Salah satun eta aya tilu fil waqi'i dina buktina. Madin tegesna kahiji fiil madi wa fi'lul amri sareng kadua fi'il amar wal mudhari sareng katilu fi'il mudhari. Fal madi maftuhul akhiri in kuti an mudmarin muharrakin bihir rufi. Fal madi mangka ari fi'il madi maftuhul akhiri eta anu dipatahkeun tungtungna in kuti a upami diputuskeun itu al madi an mudmarin tina isim dhamir muharrakin anu diharkatan naon bihi itu mudmar rupi'a tur diropakeun itu mudmar. Fa in ata ma'da dhamiris sukina wa dhamuhu ma wawi jam'in uyina. Fa in ata maka upami datang itu ma al madzi ma dhamiri sarta ieu dhamir sukina maka disukunkeun itu al akhir. Wa domhu sareng ari domahna itu al akhir uyina eta ditangtoskeun itu domhu ma wawi jam'in sarta domir wau jama. Wal amru mabniun ala sukuni wal amru mabniun ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nunin. Wal amru sareng ari fil amar mabniun eta nu dimabnikeun itu al amru ala sukuni kana sukun au hadfi harfi latin atanapi kana miceun harap elat au nunin atanapi miceun kana nun. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufi arba'iz zawaidi. Waftatahu sareng ngawitan ulama nahwu sadayana mudhari'an sareng mudhari'an kana fi'il mudhari biwahidin ku anu sahiji minal hurufi nu tetep itu wahid tina pirang-pirang huruf al arba'i anu opat itu huruf az-zawaidi pirang-pirang zaidah itu hurufil arba'. Hamzun wa nunun wa kadza yaun wa ta yajma'uha qawli anna itu ya pata. Hamzun ari itu huruf eta hamzah wa nunun sareng nun. Wa kadza sareng eta tetep sapertoskeun ieu hamzun nunun yaun ari iya wa taun sareng ta. Yajma'u bari ngumpulkeun hakana itu hurufil arba naon qauli cariosan abdi anna itu lapad anna itu ya pata. Wahai sukanat piruba'in tudom papatua pimasi wahumul tajam. Wahai sukanat sarang dinasan kira-kira kabuktosan itu al hurufil arba piruba'in eta tetep dina pil anu bangsa opat hurufna tudomu mangka didomahkeun itu al hurufil arba. Wapatuha sarang ari patahna itu al huruful arba pima eta tetep dina fiil siwahu tetap itu mak salianti itu rubai multazamun eta anonim okia. Wapatuha sarang ari patana itu huruful arba pima dina pilih siwahu tetap itu masalianti itu rubai multazamun eta anu dimistikeun itu pathuha.